Tadi ajoli anu ngetakeun. Kaca. Tadi icis nangan aya 100.000, jajanan kabehna 140.000, eurang 4.000. 4.000. Duh, sepi pisan. Si Jaro ka mana nya ulin-ulin. Nungguan bos teu datang. Rek gawe teh. Duh. Ngomong-ngomong, kita kenaon nya? Kernaon ngahulang wae kena ka sambet ma ijot sia. Mak Ijot. Udah Mak Ijot teh, jurig meureun. Salah. Gombel. Oh, we gombel. Kemana, Sep? Arek amang. Tarik ke Didi, tarik ya. Sep. Kumaha nya carana Abul ngajak teh kita jalan-jalan? Jadi ajakan Abul. Nu penting mah awewe zaman ayeuna teh happy jeung duit teh Abul. Tapi aya Joli, bingung. Si Jolina ngrimpet wae. Aduh. Oh, Ajoli. Ajoli mah di candak jajan ku Asep ge anteng. Yakin Ajoli bisa anteng? Yakin, siapkeun we modal kerja jana. Modal? Kot kudu di modalan. Tinggal meuli es Harry Potter ge mahi. Abul, es unggul mah cuman sakenyutan. Bising keur anteng jeung Teh Gita, Joli datang, cuman jajan es unggul. Kira-kira 50.000 jeung 100.000 modalna. Oke lah. Yang penting si Jolina selalu ngaganggu. Oke, siap. Nanti saina wae. Yuk. Yuk. Biasana Teh Gita na aya di jalan anu aya Kerseman. Oh, eta. Yuk, oke, ayo berangkat. Yuk. Yuk, simpen dulu gitarna. Jang, ini Jang. Baju naon, Neng? Tantasan neneng. Oh, gitu. Ngiringan calik atuh, age. Menuju nungguan bos.
Sok belah dia deket Joli. Ya tos Jol, di dia ke lega. Lain yang anu lega saking yang deketin Teh Gita. Naon Jol? Ente naon. Duh, haus deh. Lapar. Di mananya anu aya warung? Itu aya warung. Ayo tuh anter. Hoream jeung Asep weh. Ayo anter. Tadi Ajoli nuduhkeun kumaha lamun Asep mangkatna sorangan kayak aya nu nyulik. Ajoli daek nanggung jawab. Ya ayo atuh ulah lila nya. Yuk. Asep warungna. Punten Bi meser. Meser naon, Jang? Meser minuman Bi haus. Oh, Jang itu candak pagi itu minuman mah. Di kulkas. Hoyong. Ente Ayo di jajan di traktir Pak Sepi aya di mah. bener saya kata duit yang geus atuh Joli jajannya. Buset salah mawa. Bae menang manggi ieu. Di barengan. Hayu Sep. Mangkok Sob. Tuh, gini gitu si cabut teh, Wo. Geningan. Samperin Ju, ayo. Tonton tuh. Bul, gening mana di dia? Itu bos mana neangan? Kena janjian jeung bosna di dieu. Janjian naon, Neng? Itu buku bosna neangan. Oh, gitu. Nyantos satunya Neng. Angker ka dia lah. Bul, aya Asep mana? Cenah cek batur, si Asep jeung maneh? Aduh. Lu poho. Si Asep aya di warung keneh, Wo. Geus urang nyusul si Asep lah. Mantap. Mantap Sep. Ayo Sep, jajanan tos. Tas yuk. Ayo weh. Bawa. Ayo. Ke tolong ka mangkat. Tadi icisna ya 100.000, jajana 140.000, jadi kirang 40.000. Aman sih aman, Bang Joli. Ngan tekor. Yeah.